ta eta jalmi anu kitu jalma mukmin anu kitu ku Allah bakal mah diangkat derajatna ku Gusti Allah nu kitu disebut dia langit anu kahiji lamun anu ngaluarkeun jahat anu ngaluarkeun sedekah anu sok ayeuna ngaluarkeun jariah ukur masjid alhamdulillah urang sok di cenah aya kegiatan Bapak RW Bapak RT maksudna keur naon cenah maksudna keur mas alhamdulillah urang ge anu ngajalankeunana kudu bener amanah karena Allah karena urang rek ngajalankeun perintah Allah heueuh ngarelakeun kana masjid Baitul Muqmin selaras eta alhamdulillah mohon aya kegiatan asup antara urang masa kumaha sukusian saseno tabungan urang mah kitu saseno keur akhirat mah keur alam panjang anu balik deui ka alam dunya engke di akhirat kira-kira ibu lamun urang contohna dari ka Jakarta biasa kira-kira lamun ka Jakarta sabaraha kirang langkung 100.000 pelan urang teh sabulan deui urang teh ka Jakarta sugan teh sapoe urang sabaraha 5.000 tilu poe nya 30 poe teh meuning 150.000 sakedik sugan seperti itu tapi kalaksana urang ka Jakarta berarti urang teh periode babatulan ke alam akhirat anu langgeng anu moal balik deui nya eta hirang urang nya eta kudu kita we dicanakan sakedik urang nyata namun ke alam akhir ke masjid, ke madrasah, ke pesantren cek sebagian keterangan eta di langit dunia teh disebutkeun eta jalma an kariman an kalintang mulyana lamun daek sapertos ngaluarkeun zakat bila mana geus mampu di langit dunia disebutkan kalimat dari jalma anu sodaek sedekah jariah dina jalan fisabilillah cing kira-kira urang baca moal lamun di langit dunia disebutkan kalimat hartina mulia baca hartina ini ieu dengan nyaeta si anu bin anu geus ngaluarkeun zakat ngaluarkeun sedekah ngaluarkeun urang jariah ke masjid madrasah pesantren jeung sajabana anu sae eta jalmi disebutkeun nami mah jeung saha binna disebutkeun mulia itu